bari ngareureukkeun ka capek rek we heula ka si Uwa. Wa ka mana R teh R keur N A mana awak teh O N keur wa keur naon tah geus ngetikna ngirimna bingung kumaha mana anu kudu dipencetnya mana sareng apa-apa nah gitu ya aing mah teu ngarti ari HP kieu ka mana ngirimna ieu nya sieun salah ngirim sieun salah ka batur ngirim dipencet sareng kumaha dipencet panah lieur da aing HP kieu aing mah lieur teuing mah kudu dianterkeun kita SMS na mana nya imah si Uwa teh barari ngumpoho deui deui imahna aing mah ari ngaturkeun SMS peuting kieu imahna belah mana nya rek nganterkeun SMS ka si Uwa belah dia kitu. Assalamualaikum Wah naon geus peuting ka mana atuh heuy geus peuting ka mana oh ecet arek ka Uwa geus peuting naon iya nanti nganterkeun ieu SMS padahal mati imah we nganterkeun SMS mati imah ge tepi tong dibawa ka dieu aing teh da balagu teh bisa ngirimkeun astagfirullahaladzim kudu kumaha ngirimkeun geus ocet teh diambil pusing dianterkeun ka Uwa ngetik mana tadi teh ngetik naon tadi teh Uwa cakang teh ieu U A ieu lain heeh tinggal ngirimkeun pencet ieu tah ieu pencet tepi ka dieu atuh apa atuh ocet masukan teh pencet panah bisi salah ngirim ka mana meuni tidak mau ke mana-mana pasti ka dieu aya aya kontak na ieu mah geus aya na kontak ieu mah ka mana-mana ngirim pasti ka tahun tujuan mereka dianterkeun bisi sasab kumaha nyakeun be atuh ari geus tepi mah ka Uwa geus tepi tuh geus aya dina HP nu Uwa heeh sok we tuh balik kade ulah ka dieu deui ti imah we kirimkeun ka dieu ti imah ti imah ti ditu ece ti imah ece kirimkeun ka dieu langsung tong ece mah tong kudu ka dieu kan bae maka imah heula heuy maka imah heula nya bae we isuk atunya isuk we bae ka dieu deui hayu atuh nyawa sok sok atuh bagaro loba kutu